anu akhirna kumaha para hadirin ieu barudak teh tetep masantren ngan teu lami ngan ukur saminggu ieu barudak teh permios bade marulih ieu barudak mulih soteh kahiji teu gaduh bekel maksudna rek nyandak bekel kaduana sedih teu aya pasantren maksud barudak rek ngayakeun musyawarah sareng ibu ramana ku hoyong ngabangun pasantren nomor katiluna ieu barudak teh ngarasa sedih ningali Ki Ahmad umuran saminggu can pernah katingali ngahuapkeun sangu Pak. Jadi barudak teh permios ajengan abdi nyuhunkeun doana tapi tetep abdi teh moal alami nyaeta bade mulih deui cigjang didoakeun ku bapa teras ieu barudak teh anu genepan ngaleut marulih sadayana kabumina mah masing-masing